geningan keraya di imah Pojang. Naon deui pasep atuh. Udud aya, kopi aya. Aduh, geningan aya saha eta? Udud ngopi we pasep. Oh, Gawe naon. Naon deui. udud deui nya. Ngopi we. Udud ngopi 2 bungkus udud oge. Aduh, udud jeung ngopi. Terus kereta api. Jus-jus we terus ya. Aduh. Dan nepi ka Surabaya di Bandung. Bako naon teh? Eta teh pasep bako garu. Parkir Cicalengka. Aduh. Digabungkeun we. Bako nurut. Parkir menang menta pasep. Walah, bahaya tuh itu mah. Jadi teu boga duit atuh. Boro-boro. Mikiran teuing duit matak stres mikiran duit. Sugan teh boga duit. Boga duit ge bingung meulikeun. Nah, kumaha jeung bingung. Batur oge ngodon ditarareundeun we duit teh yang dibeulikeun. Bingung ngan mah pake meuli naon. Ayeuna mah senang we nya udud, kopi we nya. Gitu. Senang we. Sugan teh hitu tina seeng senang teh. Eta mah zaman baheula pasep. Zaman ti kotok di Lebuan, ayeuna mah ti kotok teh make ieu ning pasep. Naon teh gabah teh ya geuningan cangkang pare. Oh. Itu teh kotok teh enak teh dicampurna teh pakai pupuk. Oh, dijarwalanya. Dijarwalan anu mah jadi duit baheula mah pulukan lebu teh kotok teh. Aduh. Gitu. Emang make eta. Nya tuh akhir kadinya heula nya. Mun mangga. Naon sok ditinggal heula di kantun. Mangga.